Di mana yang kawinnya? Balanongan anu balawiri di mana nu hajat ye jeung peurih teu kumaha nya jauh keneh kitu. Tanyakeun we lah sugan aya di dinya deukeut nah, geus deukeut meureunan. Tanyakeun heula jeung peurih jeung naon. Ibu, punten pada Sumaror, aya nikahan paling mana, Bu? Oh, paling gitu. Oh, pun atur nuhun, Bu. Mangga. Mangga, Bu. Mangga. Bu, ini udah tuh menuju hajat paling mana? Paling ditu. Oh, paling ditu. Itu kan ibu paling. Mangga. Bade ka mana itu teh meninggal? Eta bade ngarias paminten ka eta kanu nikahkeun. Saha nu nikahkeunana teh? Eta ka mitohana anu torek geuningan. Torek mitohana. Ingat ya adik-adik si Nyai. Ayo narik ngawinkeun menikah bebeakan bebelan imah dijual belah ditu. Ayo di dia alhamdulillah lebih halus imah tadi dia. Ujang di mana Ujang? Assalamualaikum. Speakernya nu kawin teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Paket. Kemananya speaker nih? Buka we. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dupi tanu hajat. Oh, mohon. Abi tukang rias, bade ngarias panganten. Oh, mohon di dieu. Uhun. Bapak, Uhun. mangga lebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana panganten mak? Oh, di lebat di kamar keneh biasa. Sak, mau cari. Ujang, siapa teh gelo-gelo ge anak emak. Yo, mana? Tong mewek wae, geura disalin, geura bantu. Tukang lihat bisa teh. Bebeakan menikah jujuan siapa teh ngawinkeun lanjut si dia teh. Kau sedon, deuk di nia deuk. Jeung terus tong seurik wae geura dangdang tukang lias geus datang. Kan urang teh rek ngawinkeun budak urang. Sok teu na. Meuli kageget pisan eta kan kieu ih pirage. Kieu. Oke. Neng kadang neng. Ieu si mana dangdana neng? Ibu. Kena bapak kalinya heula atuh neng. Haseret-seret amles beureun. Kumaha ari dandang teh ah? Ieu teh kumaha geus atuh dia teh mau pada jeung manu gareulis kieu teh. Ari di dandosan ibu mah cantik mah jiga bidadari deui. Tinggal di tasnya Iya, kumaha ari geulisna. Oh, kan ibu teh ngaruh kinclong. Supaya ibu ge sami diakadan deui nya. Supaya si bapak nasenitan. Ibu na caliknya. Mangga atuh Nyai. Hayang dibuka heula ibu kerudungna kan bade di dandosan ibu teh. Mangga Nyai. Nah, ibu, iya tehnya namanya teh condition mah ibu teh mah aya pori-pori anu ketinggalinya. Punten ibunya. Atuh make semen atuh teh. Make semen naon atuh kawe dicor ibu minta. Itu ibu ya teh. Ini dicor ieu teh kunaon? Ibu udah calik ibu mah. Nah, ning nang. Ayo, mani dicor ibu naon? Calik, calik. Calik. Ieu teh mani dicor ieu teh mani dikumaha abi teh ieu. Neng, beli kumaha abi ieu. Nek cantik masih bapak kelepek-kelepek deui. Si bapak teh kan geus abi
kan sok enak Si ibu gelis pisan. nya. Nyaman kieu ieu teh biasa di pager kan nonton ya teh. Kalau ibu geulis saji deui. Biasa di pager ya teh. Kali-kali. Kalau ibu calik ibunya nanging mingnang. Nanging. Kapanan ibu teh sahibul bet anu hajat. Oh, saya boleh baca di tenis. Kapanan ibu teh anu hajat tuh jadi bulu matana coplok. Kalau Enak ibunya tuh karario itu. cak ibu bantai ibu. Alas ya. Hese. Hese nyai pun tanah hese. Aku bisa rumah ibu sok. Pun tanah nyai. Tuh digelis. Alhamdulillah. Cantik ibu teh nya teh kunaon naon kan deh. Kerudung ibu lereskeun ibu. Cantik kita di teh. Cantik si bapak yang kira panglima. Si bapak teh bener. Bulu matana ibu ieu coplok wae tong gegah tinggi cepna ibu. Nya cantiknya. Si bapak teh kayak danan ku aing. Nya. Mana ini panganten apa dengan dandasan panganten? Oh, mang atuh dia batu. Aduh, akhirnya kecumpunan oge. Bisa cukup. Pantes jadi. Geus teu kuat hayang. Yes. Kuat jadi kawin Alhamdulillah warga tos sarumping sadayana. Hatur nuhun ka sadayana dina kasumpinganana ribados ayeuna teh bade nikah. Siap sadayana? Siap sadayana? Siap sadayana? Ayo ulah dilakeun nama urang. Ini sadayana we. Ayo.
dikawinkeun teh Nyai. Baju barang deui mah. Oh gerak. Keun bae Nyai pan loba bajuna. Abah. Maafna mawa henteu mak. Cekap mah sia daging. Siap mak. Oh mangkali ieu indungna urang tengan saeutik. Aku mah milih bae nya. Ayo urang sambut teh Nyai kitu ya. Mohon maaf mak ya. Tak ka di jalan-jalan. Kayak kalungkeun nya ka itu mah. Oh makanya. Alhamdulillah. Kumaha wae kumaha. Nanti emak ya tengka mak. Abot. Mana si Nyai? Ai budak kemana tinggalin? Kemana budak? Oh itu nih tuh budak itu tinggalin. Oh bakat ku aku budak orang. Kira anak cok belanya. Jannya. Apa? Tas kan enggak. Nyai calik di dinya Nyai. Neng. Beureum, Abah. Oh ini. Wae. Angger daroba bajina. Eta we baju teh. Kono sok calik we nu cing sabar we cing sabar. Pan salusin teh gaduh salusin di bumi. Ieu acukna ieu gaduh salusin. Itu ka mana teh lali lah itu pan nu bade nikahkeun teh teh. Ya jeung salah eta calikna ge di dinya deui. Ayo jeung hayang ngarene. Apa dia datang berhadi atas. Sok yang dia jam kali ini yang. Ieu Ya, cina ras calikna jeung tong adek dek. Tenang we. Aduh, sekali tanya kan jauh kene itunya jauh kene meureun itu ieu meureun ieu rame ieu Jeung di danu borot cara bete nyeunap penganoy candama Oh, cerjog ka candama abang sakeun ka dieu seueur ieu teh sanes ateul peurih Pak itu sok putraan bade ditikahkeun teh mohon. Kan we peurih ateul oge wios atuh aing punten panguruskeun mangga urang nikah nya ayeuna mah ame cepet teu hareudangnya Henteu lepat eta pagigir-gigir kitu nya soal. henteu mas we kieu tah Kumaha pamidi dia calikna. mangga atuh kan bari salaman cek aing kieu Tos kitu sasaliman gitu. Abah. Nah, itu tukang ngawinkeun. Nya, urang dedegana mah aja asa. Eta kopea, mending keranjut gitu. Halo. Tidak lagi. mun abi tadi kerusuh malam nyalak motor geuning ngebut tapi ka sore Dikait. osrosi Dikait bang. nya tikait sanes tikait bakat minggu tarik Oh, angin. ieu peurih teu kieu kitu da seurjog teh ka ditu Kumis pagi ningkat bapak. mau di mah teh dituna ai kumis mah kitu ciri khas mangga ayeuna urang nikahnya urang enggal nikahkeun terus teu kiat kan jang teh Enak lebih enak. Abi tetes lapar ya teh. Yang parasmanan. Aduh, gitu so. hari saksina terus aya bapak Hilap saksi teh. mana pilari heula bapak pilari Itu we tukang cilok aya. Mohon nih. Teh. Kadi naon atuh abi teh keur jualan cilok dipanggil-panggil. sok jawayana jangan Punten kasep ya teh pangsaksian kenya barangkali mah ieu nya. Mohon mangga. Hore mos masalah eta mah kan wios makin ngertosna. Mohon. Sok. mah ayeuna urang mulai ujang kasep geulis nyai Mun atuh teu bili kasiangan da bapak ge seueur jog kitu nya seueur bujengeun Mohon. urang cek heula datana ujang teh leres namina Ibro Leres. hari nyai nyiru kami Mohon beres. leres Yuswa 7 hiji
Lepat, pati balik. Oh, lepat. Wah. Kaca soca, kaca soca. Aduh, kakak antun kacamata. Punten ampun teh. Ah, nah. Naon sakedar. Oh. Duh, ya maya kuat. Leres nyanyi 17. Tadi mah 7 hiji. Abdi ge anom keneh. Ujang 22. 22 leres. 22 leres. Leres 22. Alamat leres urang dia Ujang teh. Abi mati. Gue kanser. Anes sama ketemu keturunan. Oh, ti Ciborok ai di dieu Ciborok leres urang Ciborok. Ciborok. Oh, Leres. paling dicuci endog pangitanya. Leres. Status bujangan bujangan. Jangan. Bujangan. Asik kan nyai ya. Nyai leres. Ti dia asli Laras lupa. status gadis. Mohon. Yang dicek gadis asli. Oh, nyamu. Ai mah nyaku udah mamang serombeng gitu. Kayak nanya. Ujang dicek deui tah ieu datanya. Kelemangan ki kan arulin itu tulisan teh. Teu nyana kacamata Ujang. Henteu. Jadi bapak. Oh, hilap itu Ujangnya. Nah, Kapan hilapnya? sok kitu. Leres. Leres. Engalkeun mah teu kieu lah. Udah tadi ieu. Ayo ngantos wae. Sok engal. Ngiring ka bapaknya. Sok kieu ye. Mana mas kawin Ujang tos aya? Aya nyana. Mana Ujang cobi tinggalikeun? Oh iya Mas kawin aja. Ayo Pak, mas kawinna. Oh, iya nya. Tapi leres mah mungkin bohong. Cuman ayeuna mah no maksudnya. Hoyong si nyai. Seneng. Ujang nyanak no paling Oh, jadi- nyai hoyong double nah. Terus teu kiat gitu sami mun. Sok urang ngajaga anu nya. Mun. Ayeuna bapak tuturkeun ku Ujang di ieu heula samangga panangan. Bapak Bapak. Kaditu. latihan heula, latihan. Abi kada nuturkeun Bapak. Nuhun nuturkeun bapaknya. Bapak Bapak abdi tikakeun abdi tikakeun ka anak teges anu bapak tulis Bapak anu namina nyiru kami anu nomina kudu kami mas mas kawina kawinna dibayar Dibayar. kontan. Sah? Sok mangga. Sah? Acan. Oh, tacan. dibayar kontan. Kumaha saksi? Sah. Bismillah bingawita. Kami menak eta teh sanes kue bolu tapi daging malu. Ya ayeuna kamu istri duh nyai ulah sok hariwang pami menak anu malang. Eta teh sanes tulang tapi daging kumapa. Tukang cilok, tukang banos, jika berus karena kotakan.